Contoh ieu mah contoh. Urang ieu bager kasaha ajengan kanu beunghar. Contoh di dieu nu beunghar. Nu beunghar teh Haji Dudun umpamana. Umpama pan ieu mah. Urang teh bager ka Haji Dudun teh ngadoakeun datang menang heuda kaharti atuh. Kaharti anjir balik di bekalan duit gitu kan. Gitu kan can udun can dahar tah eta teh kebaikan yang palsu cek ihya. Kebaikan yang palsu. Ieu konsep ihya ieu wayahna di mana aya nu kasinggung wayahna ieu. Jojoet we ihya ku sia. Da lain cek urang ieu cek Imam Ghazali. Eta teh kebaikan yang palsu. Naon sababnya meujeuna tuh aing bager ge ka Haji Dudun, da Haji Dudun ka harti. Paham teu? Paham. Da coba lamun jelema edan mere duit tarakai gitu budi goreng patut siga ieu mah urang datang kadinya moal ai menarik naon aing kadinya. Tuh, mata kebaikan anu sejati mah berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Jadi eta teh pasti harapanna teh Allah. Da kasaha deui coba. Ngarepkeun amplop teu, Pak. Ngarepkeun pamere dahareun henteu. Ngarep heudepi anjingeun jelema lagi gitu, Pak. Nya kopet geus beunghar teh nya ngomong napi ka sebeleun gitu, Pak. Urang teh datang we gitu. Bahkan urang mah bager gitu kana kopet teh. Eta mah luar biasa. Lamun konsepna akhirat, hampura lamun konsep akhirat. Itu maksudnya supaya ngerti. Jadi supaya ilmu urang teh nepi mah